Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke teman-teman Hazar, ketemu lagi bersama Bu Helda ya. Jangan bosan dengan video yang Bu Helda berikan. Nah, masih sama dengan video-video sebelumnya. Hari ini Bu Helda masih akan bahas pembelajaran bahasa Sunda ya, namun dengan materi yang berbeda. Nah, di pertemuan kali ini Bu Helda akan membahas bahasa Sundanya mengenai apa ya? Tolong perhatikan baik-baik ya. Tapi sebelum Bu Helda memulai untuk membagikan video ini atau menjelaskan materi yang di video ini, alangkah lebih baiknya mari kita berdoa terlebih dahulu. Mari kita berdoa terlebih dahulu, doa belajar supaya kegiatan pembelajaran hari ini diberkahi oleh Allah, diridhoi oleh Allah. Amin. Kita mulai ya. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Ya Allah, tambahkanlah ilmuku dan pertinggilah kecerdasanku. Amin. Nah teman-teman, di pembelajaran video kali ini Bu Helda akan menjelaskan tentang teks argumentasi. Tapi sebelum itu Bu Helda akan merubah bahasa Bu Helda terlebih dahulu ya. Bu Helda akan berbicara dengan bahasa Sunda. Oke? Nah teman-teman Hazar, rencangan Hazar sadayana, ayeuna Bu Helda bade ngajelaskeun ngeunaan teks argumentasi. Naon wae sih nu bade Bu Helda dibahas dina teks argumentasi ieu teh? Aya materi-materi naon wae sih? Nu kahiji nyaeta aya hidup sadayana kedah maham arti kana teks argumentasi. Teks argumentasi teh naon sih? Terus anu kadua, hidup mangga dangukeun sakantanan dibaca teks argumentasi. Nah, upami hidup bade ninggal modul mangga, tapi upami langkung sae hidup cekap ngadangukeun teks argumentasi nu bade dibacakeun ku Bu Helda. Mohon janten perhatoskeun we ieu kana videona. Anu katilu nyaeta Bu Helda hoyong hidup teh nyebatkeun deui atau caritakeun deui isi teks argumentasi anu Bu Helda dugikeun teh ciga kumaha. Nah, anu kaopat mangga hidup ngajawab soal-soal pananya anu aya di modul. Tah ayeuna urang lebet kana materi anu kahiji nyaeta maham arti teks argumentasi. Teks argumentasi teh naon sih? Teks argumentasi nyaeta teks atawa wacana anu eusina ngajentrekeun hiji perkara kalayan dirojong ku alesan anu kuat sangkan anu maca yakin terpercaya. Upami dina bahasa Indonesia mah teks argumentasi nyaeta teks yang isinya menjelaskan suatu perkara yang didukung oleh alasan yang kuat supaya para pembaca itu merasa yakin terhadap teks tersebut. Tah ayeuna Bu Helda bade macakeun teks argumentasi ku hidup perhatoskeun sareng dangukeun nya. Janten hidup tugasna nyaeta ngadangukeun, Bu Helda engke macakeun. Ayeuna hidup ngadangukeun teks argumentasi anu judulna persatuan jeung kesatuan nya. Sok mangga dangukeun.
Persatuan jeung kesatuan. Nagara urang anu dipikanyaah ieu merdeka kusabab ayana persatuan jeung kesatuan. Tanpa ayana persatuan moal aya anu ngaranna Republik Indonesia. Kusabab itu urang kudu pada nganuhunkeun ka para nonoman anu geus ngaikrarkeun Sumpah Pemuda dina kaping 28 Oktober 1828. Salian ti eta urang ge kudu loba syukur ka Gusti Nu Maha Kawasa Allah Subhanahu wa taala kulantaran kamerdekaan ieu oge hakikatna pitulung ti Nu Maha Kawasa. Persatuan jeung kesatuan kudu dijaga ku urang, boh dina kahirupan urang sapopoe atawa berbangsa jeung bernegara. Sabab sakumaha anu dikanyahokeun ku urang yen nagara urang teh diwangun ku aneka ragam suku, ku aneka ragam basa, adat istiadat, agama jeung budaya. Tangtu teu babari pikeun ngahijikeun perbedaan eta, tapi lain oge perkara anu mustahil pikeun dilaksanakeun. Ajen persatuan jeung kesatuan nu lianna bisa ku urang dilarapkeun dina kahirupan sapopoe. Misalna ngahormat karagaman suku jeung agama. Urang teu meunang moyok jeung ngagorengkeun kana agama lain, tapi kudu ngahargaan kana pandapat jalma sejen. Babaturan anu nanya ka ibu guru ulah dipoyok, kudu gawe babarengan jeung babaturan dina ngerjakeun pancen kelompok atawa dina perkara kaalusan. Perbedaan lain mangrupakeun hahalang keur urang. Jadikeun eta perbedaan teh salaku kabeungharan bangsa urang. Perbedaan bisa ku urang dihijikeun ku sumanget persatuan jeung kesatuan, saperti anu dilakukeun ku para pahlawan urang dina ngarebut kamerdekaan Indonesia. Sumanget perjuangan bangsa Indonesia pikeun merdeka teu kungsi pareum. Perbedaan nu aya perlu ku urang dihargaan, sangkan ngawujud persatuan jeung kesatuan bangsa. Persatuan jeung kesatuan bangsa bakal nyiptakeun hirup sauyunan, nguatkeun hubungan kulawarga, sarta nguatkeun rasa nyaah ka lemah cai. Jadi sumanget persatuan jeung kesatuan tetep diperlukeun dina ngeusi kamerdekaan pikeun kamuliaan bangsa jeung nagara Indonesia. Eta bacaan teks argumentasi ngeunaan persatuan dan kesatuan. Saatos hidup maca sareng ngadangukeun teks argumentasi eta, mangga anu tugas salajengna nyaeta pek hidup caritakeun deui isi teks argumentasi make bahasa sorangan, ulah hilap direkam. Janten saatos tadi hidup ngupingkeun ngadangukeun Bu Helda maca teks argumentasi ngeunaan persatuan jeung kesatuan, hidup mangga caritakeun deui isi teks argumentasi tentang persatuan jeung kesatuan direkam. Nah, tos direkam ulah hilap kirim ka Bu Helda lewat WA. Nah, paling lambat hari Jumat ya, paling lambat hari Jumat. Janten tugas namun hiji nyaeta caritakeun deui isi teks argumentasi ngangge bahasa hidup nyalira. Bu Helda wios teu sami bahasana mah, mung isina usahakeun sami, mangnya isina engke nyarioskeun tentang nu sanes, nyarioskeun tentang persatuan kesatuan. Isi utamana tentang naon?
Sakitu ti Bu Helda mung tiasa ngingetan hidup nyata ulah hilap kirim tugasna direkam kirim ka WA. Hatur nuhun kana perhatosana. Urang tutup pembelajaran dinten ayeuna ku ngucapkeun hamdalah sasarengan alhamdulillahirabbil alamin. Salajengna ditutup ku doa penutup majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.